Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa patepan di sarang simkuring wastap pun Mama Bintang. Pamirsa dina dengan ayeuna simkuring baris nyerangan pamirsa sadaya dina acara warna-warni. Warta ayeuna warta terkini edisi Senin 27 Maret 2023. Kurikulum Merdeka diresmikan tanggal 17 Februari 2022 ku Mendikbudristek. Ngawangku karena diajar ekstrakurikuler 70 nepi 80% jeung kokuler 20 nepi 30%. Dina ngalaksanakeun kurikulum Merdeka, siswa dipikahareup kudu leuwih aktif sorangan. Guru teu meunang make metode ceramah. Sangkan siswa bisa leuwih aktif. Dina kurikulum Merdeka dipikahareup kudu leuwih loba gawe bebarengan jeung babaturan. Sabab dina kurikulum Merdeka ieu siswa dituntut neangan materi sorangan jeung ngarti kana materina. Kurikulum nyaeta saperangkat terancang jeung aturan ngeunaan tujuan, eusi jeung bahan pangajaran. Sarta cara digunakeun pedoman nyalanggarakeun kegiatan diajar ngontal tujuan apikan anu geus ditanggukeun. Salajengna dipindahkeun ka reskia anu tos aya di lapangan. Hatur nuhun kanu aya di studio. Ayeuna simkuring nuju aya di lapangan nyaeta di SMA Negeri Hiji Majalaya. Ayeuna simkuring nuju sareng salah sahiji siswi SMA Negeri Hiji Majalaya. Mangga tepangkeun pun wasta Ajeng Rahayu Repalina ti kelas 12 IPS 1. Kumaha respon teh Ajeng diayakeuna kurikulum Merdeka di SMA Negeri Hiji Majalaya? Numutkeun simkuring penerapan kurikulum Merdeka di SMA Negeri Hiji Majalaya masih kurang efektif, kumargi masih seueur siswa nu masih bingung cara penerapan kurikulum ieu teh. Janten masih teu acan efektif, masih seueur adaptasi ke kurikulum Merdeka. Hatur nuhun ka Teh Ajeng, ngan sakitu nu dipikahatur ti lapangan alihkeun deui ka studio ka Muhammad Bintang. Pamirsa warta dina aya dicekapkeun di dieu simkuring pun Muhammad Bintang ngawakilan Eko Swan TV sejamit mundur amit mungkur bobo sapanon caran sapakan. Hapunten samudaya kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.